Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring sabaraha kanca di dieu bade nyaksi bade nitonkeun salah sahiji monolog anu judulna mimiti kasuksesan. Wilujeng nyakseni. Panginten teu aya manusia anu sampurna, tapi cinta anu tulus di jalma anu mulia, anu bakal ngajadikeun hirup anjeun sepertos kado nu paling endah di pancipta. Tapi hanjakal sanes kanggo kuring. Dina hiji poe kehidupan kuring dimulai. Kumaha biasana nganggap kuring aya. Unggal poe kieu we jeung kieu. Lainna kuring teu nganuhunkeun ka Gusti. Tapi hirup jiga kieu nu ngajadikeun kuring lemah dina sagala hal. Hirup kuring kosong, kawas saruntah nu gunana. Kuring disaseureun ka batur, tapi naha nu disaseureun ka kuring? Atau
yakin Gusti adil. Kuring yakin Gusti sok mere kasenangan ka serang-serang jalma. Kuring yakin Gusti bakal mere kasenangan ka kuring. Kuring yakin kuring hayang nunjukkeun ka kabeh jalma kuring teh aya. Kuring teh bisa dihargaan. Kuring hayang nunjukkeun kuring bisa. Baheula hujan bisa nyengserikeun hirup kuring. Baheula langit bisa mere cahaya anu kuring teu kuat nempeuna. Tapi ayeuna tinggali kuring geus sukses. Kuring geus bisa dipeluk ku kabeh jalma. Kuring geus bisa dihargai